Punten Mang, marebuan Mang. Marebuan. Oh sok. Sing kagaring Mang, kira-kira teu bisa didahar teh. Alah. Iya. Aya dealer euy. Tersembunyi. Tuh. Sok sing kagaring emangnya. Sing garing. Neng gak masa neng Mas Ria konjing. Parebuan biasa jeung tamu di luar negeri teh mang sok hayangeun Aneh kan di luar negeri. wah parebuan ge sebeuheun meunan. Udah ngagael apa kok mun huntur ompong memang. Jadi naon tah di luar negeri mah. Aduh, Pak Haji bener Pak. Pak Haji. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Bang Raji Romai Rama. Ya jajang ngakak bade silaturahmi. Aduh, Pak Haji manuk maseurnya. Motorna sabaraha? 1, 2, 3, 4. Bade dilelang punten lah silaturahmi lah ka Pak Haji. Punten aja. Aduh, alhamdulillah. Oh, berarti Pak Haji teh pami anjing teh nyetel musik lagu Tarling ya. Jawaannya raos. Nyai Pak Haji seneng lagu Jawaan pan sok. Pan geus nama lagu teh lagu Pak Haji teh mah Jawaannya. Berarti teh motor teh sabaran hargana teh hiji-hijina teh? Harga-hargana teh? Mon. Ya nya insyaallah ke sugan cair ngajual tanah batur teh. Bisa ke boga pelelangan kitu nya urang teh. Heeh. Masalah ke bisa nu hayongeun di situ. Ini ngali